Gusti ngasmakeun diri teu ngajirim teu ngaringkang teu karampa ngan karasa nu kosong eusi peujitna hiber kalakai ku angin lain ku jangjang papato. Gusti ngaasmakeun diri yen nu karasa ku urang mapan asmana aya 88 asma nu kedahna jadu laku lampah hirup urang nu kedah nyurup dinu jajantung kedah ngajengjen dinu angen-angen kedah sumarambah dinu baya urang makarek tepi ka asmana da kazatna mah moal kawadahan tong boro pantar urang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ge pan pingsan di Gunung Tursina. Nu kosong eusi peujitna teh pan aya dua harti anu kahiji nu daek puasa cek urang Sunda mapan kieu jalma nu nanjung teh nu kuru cileuh kentel peujit kuru cileuh hartina jalma anu tara sare kentel peujit hartina jalma anu tara dahar tara sare hartina lain ukur ngurangan sare syariat tapi sare hakikat nya eta jalma nu tara sare teh jalma nu nyaring anu nyaring anu nyaring teh nu eling anu ering teh ka Gusti ka Allah nu maha werning ketuk jajantungna jeung angen-angenna teu aya nu lian iwati illa la ilaha illallah yang karuk dinu jajantungna jeung dinu angen-angenna muter lir ibarat awak anu 24 jam teu pernah reureuh saketuk jajantung sarenghap napas sanajan panon beureum tapi hate mah tetep eling ka Allah kitu cek Kanjeng Nabi pan sarena jalma nu boga ilmu leuwih utama tibatan ibadahna jalma nu bodoh hartina sarena jalma nu eling ka Gusti leuwih utama tibatan ibadahna nu teu inget ka Gusti. Nu kadua nu kosong eusi peujitna diajarkeun ti keur budak keneh nyaeta nu puasa nu tirakat timimiti puasa Senin Kemis puasa weton sareng puasa sunat sanesna hari wajib mah keun teu kudu dicaritakeun deui judulna ge wajib biasana jalma tukang puasa mah tara somong tara curak carek anu teu puasa tara nyarekan biasa we jeung tara kagoda di kudu teu puasa biasana nu sok kagoda kudu teu puasa menu kakara puasana amak ningali batur teu puasa teh hayang katingali manehna puasa teh mungkin dikalikeun mungkin teu puasa sabenerna gugunungan ari gugunungan teh ti handapna remet ku tatangkalan mungkin luhur mungkin lancipan ieu teh ajaran Nahdlatul Ulama salapan bentang kukuring eta diterjemahkeun di tahun 2008 salapan lengkah ngawangun nagri raharja tahun 2013 kapilih kadua periode kuring nyeun deui salapan tangga cinta Purwakarta istimewa ai angka salapan teh angka naon angka salapan ka 10 tunggal ka 10 nama pan teu kudu diaku dan geus manunggal jeung nu kagunganana Siliwangi teh salapan apana nah tidinya bulan wali songo salapan ka 10 nama tunggal pan anu urang Jawa mah disebutna sangkan paraning dumadi di urang disebutna papat kalima pancer nah eta nah ieu nu dilakonan teh eta bakal jadi kamakmuran hirup tidinya kamakmuranana jujung kapidangdung kanu mahagung kaditu pan mungkin itu mah mungkin puncak naon artina ari dihandap mah sagala aya rupa-rupa pan anu resep kanu penca anu resep kanu kitab anu resep kanu kadugalan anu resep kanu tirakat anu resep kanu filsafat di NU mah KBG menang jeung dimenangkeun dan keke bakal kapangiku sorangan kaditu nama Gusti mah pan ai menekung ka Gusti mah teu bisa muruhkeun tahlil bisa muruhkeun soten ari menekung mah teu bisa diwakilkeun pan salat ge teu bisa diwakilkeun da eta mah urusan menekung ka Gusti kade tahlil mah bisa muruhan ka santri bisa eta mah malah alus tahlil
tahlil mah ulah sok sorangan. Tahlil sok sorangan teh tapi jelema koret. Teh jelema beunghar mah tahlil teh sinarebuan sabab nembarkeun rejeki ku kalimat-kalimat Gusti nu Maha Suci.